dicaritakeun aya awewe geulis ngaranna Dewi Sinta, cicing di leuweung Dandaka. Manehna cicing di leuweung guleudeungan jeung salakina Raden Ramawijaya sareng adi beteungna nyaeta Laksamana. Maranehna cicing di leuweung Dandaka lantaran disurit di karajaan Ayodhra ku Raja Dasatara, paminta pamajikanna Dewi Kekayi. Dasarata sareng Dewi Kekayi mangluputkeun kolot angkatna Rama. Dasarata kapaksa nurut kana paminta pamajikanana lantaran kabeungkeut ku sumpah. Salaku putra nu taat, Rama nurut ka indung bapa angkatna. Maranehna diasingkeun di leuweung Dandaka salami 14 tahun. Dina hiji poe aya hiji raksasa nu ngaranna Rahwana. Ngajugjuk tempat nu ditempakeun ku tiluanana. Rahwana nyaeta raja karajaan Alengka Diraja. Manehna nempo kagelisan Dewi Sinta sarta miboga niat pikeun mawa manehna ka karaton sarta dijadikeun ratu. Rahwana boga strategi pikeun nyulik Sinta ku cara ngarebah prajurit nu ngaranna Marica jadi Kijang Kencana. Hei prajurit, adieu. Abdi Baginda Raja, Saran maneh? Marica Baginda, Maneh bisa nyamar? eta keahlian kuring Baginda. Halus, maneh bisa nyamar jadi Kijang. Kijang naon Baginda? Kijang Kencana. Kijang, kuring bisa nyamar jadi Kijang. Benar, bisa teu? Kuring cubi Baginda. Halus, segera nyamar. Marica gagal maca mantrana. Nah, terobah. Hampura, abdi hilap mantrana. Maneh teh kumaha? Poho atawa teu nyaho? Hehe, punten Raja, abdi teu terang mantrana. Mantapna, lamun aya pelajaran mantra, ulah mabal wae. Mohon Baginda. Ka dieu kuring nu maca mantra. Rahwana macakeun mantra ceukeur Marica. Mantra Rahwana bisa ngarobah Marica janten Kijang Kencana. Rahwana apal kana seueur mantra sabab hasil ti elmu pangatahuanna nu luas, kacerdasanna nu luhur, sarta anugerah ilahi nu diperoleh tina pamujaan ka Dewa Siwa. Samentara eta, Rama Sinta sareng Laksamana nuju ngobrol. Kakanda Rama, bener yen anjeun teh cinta ka Eneng. Bener, Kakanda ngalakukeun naon wae nu dipikahayang ku Eneng. Bener, Bener Neng, Neng hoyong naon, sok wartoskeun. kieu Kang, arurang tos lami matuh di leuweung. Lajeng Neng hoyong pangmilariankeun ku Kakanda. naon, sok wartoskeun. Ujug-ujug Kijang Kencana ngaliwatan di payunanana Sinta. Sinta lireun merengus sareng katarik ku kaendahanana Kijang. Kakanda Kijang itu mani alus, tewak Kang. Muhun, Kakanda urang tewak. Muhun Kakanda, Laksamana jagaan Sinta. Muhun. hati-hati Kakanda. Muhun Neng. Rama ngudag Kijang Kencana sedangkan Sinta sareng Lesmana ngantosan anjeunna. Laksamana abdi hawartos ka Kakanda Rama. Muhun sami abdi ge. Lamun kitu susul Kakanda Rama. Tapi lamun aya nanaon ka Teh Sinta teh kumaha? Tong hariwang abdi tiasa ngajaga diri. Cacan abdi angkat, abdi nyuwunkeun supados Teh Sinta teh kaluar bunderan anu ku abdi jieun ieu. Muhun abdi nyanggakeun parentah anjeun. Abdi angkat heula. Hati-hati Laksamana. Samantara eta di tempat nyumputna dasamungkan ningalikeun Sinta wae. Anjeunna mimiti ngatur strategi pikeun nyulik Sinta. Usahana nu sok gagal sabab anjeunna teu tiasa nembus bunderan nu dilakukeun ku Lesmana. Dugi katungtungna dasamungkan nyamar dirina salaku bar manakolot. Abah karunya teuing anjeun. Muhun Dewi, sing karunya ka abdi. Abah teu acan tuang. Teu acan Dewi.
Abah hayu atuh ngiring ka bumi abdi. Urang nada heula. Oh nya, hatur nuhunnya Ning. Teu sadar Dewi Sinta keluar ti bunderan nu dijieun ku Lesmana. Jol dibawa Dasamungka ke istana kerajaan Alengka Diraja. Katipu maneh. Dina perjalanan ke istana kerajaan Alengka Diraja, Dasamungka dijegat ku manuk Garuda anu ngaranna Jatayu. Jatayu hoyong ngebantosan Dewi Sinta. Jatayu tiasa ngedengikeun Sinta, sabab Jatayu mangrupakeun balad bapak Dewi Sinta. Awas maneh. Kadiekeun Dewi Sinta. Maneh wawanian nyegat urang. Kadiekeun Dewi Sinta, lamun teu maneh beak. Tapi lawan maneh. Dasamungka jeung Jatayu gelut dimenangkeun ku Dasamungka jeung Jatayu ruksak parah. Samentara eta Lesmana berhasil mendakan Rama anu tos taruh jeung Kijang Kencana anu eta teh nyaeta jalma anti raksasa. Kang Rama anjeun teu kunaon. Kuring teu kunaon Laksamana, kunaon anjeun nyusul. Abdi piwarang ku Teh Sinta. Kumaha mun Sinta kunaon? Abdi jeung Teh Sinta melang ka Kang Rama atos ayuh urang uih. Rama sareng Lesmana balik ke tempat Sinta tapi temendakan Sinta. Neng Sinta di mana? Teh Sinta, Neng Sinta, kuring tos miwarang Teh Sinta cicing di bunderan pasti anjeunna ngecegat eta. bahaya. Ayuh urang milarian. Hayu. Dina lalampahan anjeunna tepang sareng Jatayu anu ruksak parah. Rama nyangka Jatayu anu nyulik Sinta. Saking ambekna Rama bade maihan Jatayu, tapi dihalangan ku Lesmana. Dumasar kana katerangan Jatayu, karenjena yen anu nyulik Sinta teh nyaeta Rahwana atawa Dasamungka. Saatos nyarita sadayana, tungtungna manuk Garuda ieu maot. Rama jeung Lesmana angkat ka kerajaan Dasamungka. Di jalanan ngalangkungan aranjeunna tepang Hanoman anu monyet warna bodas. Hanoman ngagaduhan masalah sareng keluargana. Rama jeung ngabantosan Hanoman ngalengkapkeun masalah anu dialaman ku keluargana Hanoman. Ngaraos hutang budi, Hanoman daek ngabantosan Rama mendakan Sinta. Wahai Rama, daek teu Pangeran angkat abdi jadi pati. Hanoman, sebenarnya abdi ge keur aya masalah. Masalah naon Pangeran? Masalah istri. Tah apal, Kumaha Pangeran? istri abdi diculik. Naon? Saha nu nyulik? Raksasa nu arana Dasamuka. Dasamuka. Anjeun apal. Mohon, manehna raja di kerajaan Alengka Diraja. Hanoman apal tempatna. Apal Pangeran? Keun geus weh ku abdi nu mendakan istri Pangeran. Nuhun, maneh monyet bager. Tungtungna Hanoman mawa pasukan ke Alengka Diraja. Hanoman jeung ngobrak-ngabrik sareng ngaduruk kerajaan Alengka Diraja. Teras, Rama nyusul tentara Hanoman sareng ngajemput Sinta kalayan kemenangan. Akhirna, Rama sareng Sinta ngahiji deui.